Halo Ica, nah kamu teh jeung make baju eta ih. Emang kenapa kita nih? Kan dia tetap pakai baju kebaya lain. Kabaya sih kabaya Ica, tapi ente kabaya anu kitu oge meureun. Meni gimana sih? Tuh, kamu teh Ica make kabayana anu kaos Eneng atau kaos si Jasmine dan kabaya kieu ya madeg naon kawin. Jadi Ica salah ya teh. Niat salah oge sih. Tapi itu bener oge Ca kamu teh. Kumaha ya? Gitu lah pokoknya mel. Ari kamu jeung memakai baju pengantin kieu mangge di mana Ica? Menang ieu menang ngarongsok? Nah, cuma segala Ica mau menang nyewa ieu mah di IG-na teh iris.mua aya dina Instagram. Pantas we kabayana kaos kitu. Tapi halus kan guys ya kabaya Ica. Halus kan? Halus sih sebenarnya mah kabayana. Cuman asa aneh we Ica dipake ku kamu mah. Nah, cuma anu segala nih. Nya aneh we atuh Ica, ari bajuna bodas jungna koneng nih nyongcok we di luhur koneng. Terus di androkna nah kawas kitu lah androkna kawas si Jasmine.